dicabut ku malaikat kang urang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sakujur keung mah geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sakujur rek naon anu dibawa duit loba sawak lega menang ngumpul-ngumpul teh bela anak supasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu zakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaleh di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung guan Paji Nurdin lagadar datang pasara istighfar wa nya age batilu mangis gampar campur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-undung pakaian duit satangtung ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup palingan Rasul ngelingan dunya mah pangibaran habat kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu duganing geus jangkora ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralik ka lembur teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip Sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati ceriknya tak perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jang sugan ngajadi ka maslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi pang